Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahu ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa rahman rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut. Puji sareng syukur disangkeun ka Allah anu Maghfur ku takdirna dina dinten anu mulia dinten Sabtu kaping 28 sasih Sya'ban sasih Rajab 1445 Hijriah arupikeun dinten pamungkas dina sasih Rajab. Insyaallah engke urang sadana lebet jenjang kahiji bulan Sya'ban. Urang doa ka Allah ba'da maghrib, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Eta penten doa urang sadana mayunan sasi anu enggal sasi Sya'ban. Sepados waktu berharga langsung bae kana kajian ilmu sambil ngantos saudara-saudara urang anu masih di perjalanan anu gaduh maksad niat bade tolabul ilmi. Judulna nyaeta akhlak manusia terhadap Allah di antawisna mahabbah. Itu penten di antara akhlak manusia terhadap Allah nyata mahabbah. Artosna teh manusia cinta ka Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna naon hartosna mahabbah, cinta. Nu kadua bagian-bagian mahabbah tanapi cinta. Anu katilu ayat-ayat anu aya hubungan sareng mahabbah cinta. Anu kaopat mahabbah tanapi cinta tertinggi. Eta benten 4 rupi wae. Goiji naon hartosna mahabbah. Anu kadua tingkatan mahabbah. Anu katilu nyaeta ayat-ayat mahabbah cinta. Anu kaopat cinta tetapi mahabbah tertinggi. Dina kitab tauhid atasna mahabbah teh nyaeta mailut tab'i ila syai'il ladzi. Mailut tab'i condongna tabiat manusia ila syai'il ladzi kana perkara anu kumanehna dipikaresep. Eta artosna mahabbah. Condongna tabiat manusia kana hiji perkara anu kumanehna dipikaresep. Eta batasan atanapi takrib mahabbah. Anak anu kadua tingkatan mahabbah. Kahiji mahabbatut tabi'ah, cinta tabiat. Anu kadua mahabbatur rahmah wa syaqah, cinta dibarengan jeung nyaah. Anu katilu mahabbatus sahabiyah, cinta persahabatan. Anu kaopat mahabbatul ubudiyah, cinta ibadah. Eta pinten jenjang tingkatan kelas mahabbah cinta. Nu kahiji mahabbatut tabi'ah, cinta tabiat. Jalmi anu dahaga cintana pasti kana leueuteun gitu. Di mana parantos ngaleueut rasa dahagana ical. Eta jalmi anu dahaga cintana kana leuteun.
Nu kadua, jalmi anu lapar cintana kana to'am, kana tuangan, di mana tos terpenuhi hajat hidupna barang tuang atos leungit rasa mahabbahna. Nu katilu, pamegat cinta mika tresna mika cinta ka istri, istri mika cinta ka pamegat. Itu memang tabiat manusia. Eta disebutna mahabbatu tobi'ah, cinta tabiat. Nu kadua, mahabbatu rohmah wasyaqah, cinta dibarengan jeung nyaah. Cinta sepuh urang ka urang, ka para bapak, para ibu. Moal pudar sanajan urang geus kolot, tetep nyaah we ka anak mah, sanajan geus rimbitan, geus anak, geus incu. Cinta kolot terhadap putra putrina. Cinta nate dibarengan jeung rasa nyaah. Nah, gitunya Pak, Bu. Jadi disebutna teh mahabbatu rohmati wasyaqah. Cinta dibarengan jeung nyaah. Karaos para bapak painten tos pangalaman gaduh putra putri gaduh rimbitan. Yang ketiga, mahabbatus sohabiyah, cinta persahabatan. Ku para bapak perhatikeun dua pandangan ieu, tingalikeun. Ieu dua pandangan teh kagungan dua ramo. Leres tengen sareng kiwa. Leres siapa nya? Di sagigireun ieu anggota tubuh urang aya dua cepil. Tengen kiwa. Katuhu sareng kenca. Leres. Kun kaya daini wala takun kal udunaini. Maneh kudu seperti dua leungeun, ulah seperti dua ceuli. Ngartos. Bangga Pak Haji. Maneh kudu seperti dua leungeun, ulah seperti dua ceuli. Di mana ia menderita, ia membantu, menolong berbagai macam cara. Sabab ia nuju menderita. Lamun ia riang gembira, ikut riang gembira. Sebaliknya pun demikian. Ya. Atas jelas? Cek Rasul, masalul mu'mini fi tawadiwihim wa tarahumihim ka jasadil wahid. Idastaka minhu udun bil hamma. Jalma iman teh seperti satu tubuh. Di mana salah sahijina menderita panas, demam, yang lainnya pun merasakan itu. Apakah batur dapat musibat urang seuri? Lain jama iman gitu. Leres, apakah orang lain dapat nikmat urang iri? Sanes jama iman gitu. Jadi perbandingan jama iman ayana rasa mahabbah teh terhadap sahabatna seperti dua tangan dia, saling tolong menolong, bantu membantu. Wala takun kal udunaini, ulah seperti dua cepil. Tepira di dekat teh mung 30 cm. Laras cing lamun ieu menderita para bapak nulungan ieu tara. Cuek we, lulu gue gak mau tahu. Laras gitu. Nah, jadi hirup teh ulah seperti dua cepil. Acu tacu, gak mau tuh urusan orang. Lulu gue. Tapi dua pandangan. Saling tolong menolong, bantu membantu. Seperti tadi digambarkan. Jalma iman mah seperti satu tubuh di mana salah saja menderita, yang lainnya pun ikut menderita. Di mana salah satu riang, gembira, sukses, berhasil, merasa riang juga. Beda jeung jalma munafik. Intam saskum hasanatun tasuhum wa intusibkun sayatu yaprahu biha. Mun maraneh menang nikmat sedih hate, mun maraneh menang musibat emprak. Jeung bahasa kita suka disebut SMS.
senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itu sifat jami munafik. Jama iman mah sepertos tadi itu ya, dua pandangan, ente sepertos dua cepi. Itu namanya mahabbatus sahabiyah, cinta persahabatan. Jadi kita itu saudara, cek Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Jama iman jeung jama iman itu seperti saudara, kudu saling tolong nolong. Nah, di Rasul disebutkan al muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara muslim. Cuma beda ideologi sih begegan. Ya, salaki pemajikan jeung anak pedah milihna beda. Geus teu wauh sakeluarga ere kumaha bayangkeun. Entos we. Ya, silahkan. Itu mah ada hak asasi, hak kebebasan manusia. Man syafa yu'min wa man syafa yukrek, iman gerak-gerak. Rek kupur gerak brung. Tak aing nanya ke sim kuring ari ustad rek milihna ulah nanya ka kuring. Tanya ku anjeun. Ngan kuring punya prinsip surat Al-Maidah ayat 2 genep gitu Atas kartos prinsip sim kuring saja ditanya ku pun bojo prinsip kuring mah marobah Al-Maidah 2 genep geus. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tudhilu man tasya. Terus biyadikal khair innallaha ala kulli syai'in qadir. Geus waktu urang ek milih mah baca eta doa. Eta mah kehendak salira. Ieu nu gaduh mah kuasa. 3 jama calon kades. Ajalajar di panggung. Ya. Minta dukungan di umat supados jadi naon cenah? Kades. A, B ambisi. Hayang. Cek nu si teh uing malah ek milu cenah manggung jadi naon? Anak bawang calon kades, anak bawang. Diterima ke panitia. Da bade manggung calon kades. Ku izin Allah anu meunang ieu. Anu teu disangka-sangka. Lalu situ nah akal anu sehat bertentangan. Iya nu geus kampanye bebeakan. Jeung si bae kon meunang si ieu. Ngarti akal teu? Cek itu ditanya teting harulang wae ngarti henteu. Tadi doana kan gitu. Allahumma malikal mulki. Nah, ya Allah anu kagungan kerajaan tu'til mulka man tasya. Salira bakal maparin kerajaan kasing saha anu digesakeun ku aja cek abdi gen 3 calon menak ya calon kades. Kono meunang ieu. Pan akal juga bertentangan teu arti. Anugerah. Ya. Tah gitu, eta mah sok hak asasi manusia mah. Cenah lamun ek disyaratkeun pisi jeung pisi mah kumaha leungan kitu takdir Allah mah jadina. Ulah sok jadi ribut, komo basur sakasur mah geus tara patanya. Beda rek naon cenah pamilihan beda-beda. Salah. Cek Rasul al-muslimu akhul muslim, saud muslim itu saudara muslim. Ulah silih kecewakeun, silih hinakeun, silih menjatuhkan enggak boleh. Nah, gitunya punya. Jadi kita itu mahabbatus sahabiyah, cinta persahabatan. Kita tuh saudara. Nu kaopat mahabbatul ubudiyah, cinta ibadah. Nah, sebagaimana kita ikrar malah ieu geus jadi naon babasan kebiasaan di beat di anggota persatuan ucapkan pertama inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam. Ya Allah saestuna salat abdi, pengorbanan abdi, hirup abdi, maut abdi karena Allah anu murbeng sakabeh alam. Kan gitu ikrarna. Ikrar apa? Ikrar ibadah. Kasaha kanu maha kuasa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam.
Nu kadua na surat Fatihah. Iya kana budu wa iya kanas nasta'in. Bungkul ka Gusti abdi teh ibadah. Ya. Jeung bungkul ka Gusti abdi nyuhunkeun pertolongan. Cing abdi rek naros ka ceuk opatan jawab ku opatan nya ceuknya. Jawab ku opatan. Pertanyaan abdi mudah. Ceuk. Hayam heula nog heula. Oh geus pinter. Jadi si Aceh kajawabna nog. Sapuk setuju itu badami deui. Panten geus kajawab nog. Leres? Nya kitu ngajawab nog. Nog. Ceuk para bapak, hayam heula nog heula. Ulah pelantat pelintut Pak ngajawab Pak. Enggak boleh. Da geus kajawab itu tadi. Nog mah ai mah sarua teh nanaon. Ngan berarti dia dina ieu para bapak teh aya dua kubu nya Pak. Haji. Aya ngajawab hayam, aya ngajawab nu bener mah hiji. Hayam. Nah mah aya nog lamun teu aya hayam, bener. Si Acuk. Geun ieu mah ceuk ulah tegang-tegang da keur ngaji lah. Pan ari ngaji mah tolabul ilmi lar gitu. Ceuk. Tolabul gitu Pak Haji ngaji tolabul ilmi neangan kanyaho anu tadi teu nyaho jadi nyaho gitu. Ulah soten dengar kalongeun. Terang Pak Haji dengar kalongeun. Ayat kalong 3 Pak Haji ngagarantung. Datang abdi pembidi. Kalong teh keur ngagantung ceuk di urang. Dor. Lalu patan ceuk anu dua mah da sieun ku bedil. Ai nu katieu teh batur bala lumpatan eta mah oek-oek tanu kitu ngaran teungar kalongeun. Ngatos ceuk. Ngatos. Naon? Gitu. Abdi naros ka salira. Hayam heula, nog heula. Ceuk salira nog. Para bapak dua kubu, nog jeung hayam. Nu bener mah hayam Pak Haji. Wah mungkin aya nog lamun teu aya hayam bener. Geus we kitu. Ibadah heula. Geus ibadah minta tolong. Isuk tanggal 14 mangga para bapak abdi sami ka TPS. Mung memeh nyoblos ngadoa heula tadi. Ulah wakan nyebut amin, ulah ngadoa heula. Nya kitu. Tah sae mana cek salira Gusti anu bakal jadi. Ngan abdi mah dasarna ieu kitu. Atus kartos. Abu Bakar ngimpen. Ya Rasul, abdi teh ngimpen. Ngimpen naon? Nyanak cai sagelas, saember. Ceuk saha? Ceuk Abu Bakar. Datang Umar ya Rasul, abdi geus sami. Ngimpen nyanak cai 2 ember. Umar cek salira takwilna. Cek Rasul salira bakal jadi khalifah ka hiji. Abu Bakar sanggeus kaula maot. Atus kartos. Tapi Umar anjeun bakal jadi khalifah kadua sanggeus Abu Bakar maot. Bukti dalam kehidupan yang disebut reng-rengan khulafaur rasyidin kan Abu Bakar heula anu menjabat jadi raja teh yang disebut khalifah. Wafat digentos ku saha? Umar bin Khattab. Tah kitu nya Bu Pak, geus balik di kana pokok bisi lieur teuing. Ge bisi tanya para bapak, para ibu di bumi jeung incu, nyeng hayam heula, nog heula, tanya tak incu tanya, ameh pinter. Ke ngajawabna sila karepna we. Ulah ngajawab salah tapi kumaha kana? Ngajawabna tadi hayam heula, ulah nog heula tibalik. Iya kana budu, waya ibadah heula. Geus ibadah baru kita minta tolong. Sim kuring boga baraya di Calopak ek nyalonkeun kades. Datang ka rompo ke Cikoneng. Kang Ustad, naon? Abdi rek nyalonkeun kades pidoa. Gitu abdi teh
sebagai kolot. Nya tenau. Ngan kuring meme anjeun empro di lapangan kudu salat heula. Salat naon Pak Ustad? Salat istihoroh. Bisa teu ngahulang heula. Aduh, mahnya. Musim kuring dipere Pak. Diberi piwuruk. Tah salat 2 rakaat heula. Pandek nyalonkeun kades. Lalu itu geus salat terus ngadoa. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta alamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadal amra. Ya Allah, lamun ieu urusan teh abdi calon kades khairun li fi dini. Alus keur abdi dina agama abdi. Wa ma'asi dalam kehidupan abdi. Wa akibatu amri akibat urusan abdi. Faqdur huli wa yasir huli. Tuduhkeun eta perkara kaum abdi. Mudahkan eta urusan kaum abdi. Wa in kunta ta'lamu anna hadal amra lamun ieu urusan teh abdi calon kades teh awon cek pandang Gusti dina agama abdi, dina kehidupan abdi, mugi Gusti tebihkeun. Gusti kuring di popatan kitu Pak Haji. Salat heula terus istihoroh. Di dieu mah ngaduakeun di belakang layar. Kartos teh. Terus nambahan ka sim kuring teh email. Ustad, di ditu mah cenah. Naon basa teh? Lah sok tara anggeus jadi kades teh. Mitos Pak Haji. Sampean ulah percaya karena mitos. Segala sesuatu berjalan nurutkeun izin Gusti Allah. Ulah percaya karena mitos. Tah aya mitos. Apakah urusan gaib masa yang akan datang saudara tahu? Belum tentu. Kau laksanakeun sok. Geus mulang ka Salopa. Menang Pak Haji. Menang jadi kades lah. Nah, cing kuring ka ditu. Ayeuna abdi kedah kumaha kieu we. Ulah nyebut kedah kumaha lamun domba cokorna potong. Naon sababna? Domba cokorna potong. Puntennya mah sampean. Oh, berarti aya jalan anu rusak. Anu perlu dibenahi. Nah, itu namanya pembangunan. Naon cenah? Pembangunan naon? Fisik material. Geus eta mah anjeun ke leuwih belajar. Tah kitu contohnya Bapak. Baik dikana pokok. Jadi kita naon cenah? Cinta dia nu katilu ikarna waktu salat ngucapkeun at-tahiyatu lillahi wassalawatu wathayyibat. Atanapi at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ya Allah, segala ibadah lisan abdi, segala ibadah abdi, segala ibadah harta abdi lillah karena Allah. Nah itu. Jadi urang terhadap Allah teh mahabbana cenah ibadah. Tinggal ke Pak Haji. Mau pakai aja. Ieu mah can buka. Nutus dibuka Pak Haji nya. Nutus dibuka, ieu mah sapodos yakin para bapak cari cing wae. Cek abdi kan es tilu aya ngaji mah Pak. Ulah sok tegang-tegang. Tinggal ke Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Cicil lah Pak Haji nya. Cek Pak Haji. Tinggali abdi ngaleut. Nah harus ka Pak Haji. Abdi ngaleut ka tingali. Yakin? Yakin? Ya orang ulah acem macam ta Pak Haji. Kan pelajaran ka saya abdi ngaleut ka Pak Haji yakin? Yakin? Yes. Pak Haji ka abdi mere ringan. Pahala di akhirat geus katingali. Ya kan? Bingung deh Pak Haji. Tadi ku abdi kan dileueut, geus jelas si ustad tuh ngaleut. Pertanyaan abdi ka Pak Haji, ai pahala di akhirat katingali? Bingung Pak Haji. Pak Haji mere ka abdi mineral. Di akhirat mah jadi investasi. Geus jadi 10 lipat. Katingali ku ibu teu? Investasi ngan jelema biasana
nuka tinggal teh eta tah cair heran tah. Gitu lah ya. Urusan akhirat mah teu ngarti. Kadua, ayeuna para ibu para bapak ka masjid PD ek naon? Ek ngaosnya ek tola bener. Ai pahala di akhirat 10 lipat geus katingali. Acan padahal geus 10 lipat. Asal dasarna iman ngarepkeun ridho Gusti. Hiji deui tah. Balad Ustad Mumu ya. Tah baladna. Baheula kudu ngaji cenah ka Persih nurut tah. Saya bumi di mana? Benteng, Haji. Ya, benteng. Saksian besar ya. Jalannya kemana teh? Stadion ya. Namun salira jalan ke benteng kali itu tapi mau. Sini ulah geus pahaji tah seorang benteng. Rumah salira itu tadi kuring jalan ka dieu sampai tujuan ka dieu. Tapi salira ke mulih jalan ka ditu ari imah di benteng kira-kira kumaha? Kudu kaharti lah. Sing kaharti ngaji teh lah. Cek bahasa urang naminanan. Teu apal balik begitu teh. Lalu gitu urang benteng jujugan ka bojong. Berarti tajama teh linglung teu apa? Geus nyaho manusia teh balik ka akhirat kabeh oge. Ek balik ka akhirat tapi jelema teu ngarti akhirat. Padahal tujuan mah akhirat kan gitu. Ibarat jalma teu apa naon cenah? Tempat balik. Bukan inya jalan sampean mah jauh-jauh ka ditu. Nah, ini yang kita titik akhirat nih. Ya. Jadi segala sesuatu gerakan urang teh ulah lepat tujuanana akhirat. Ngaos akhirat, salat akhirat, saum akhirat, naon deui? Sedekah akhirat. Apapun gerak-gerik urang tujuanana sabab itu tempat imah urang. Ulah salah tujuan. Lamun jamangan sakadar ngejar tahta, harta, wanita ditinggalkeun kabeh ge macam-macam. Bener. Cek seorang jenderal nyarita ka kuring ieu jenderal urang teh Kang Ustaz jenderal. Dilucuti isuk mau artina. Da di akhirat mau pangkat. Lalu gitu. Tahta gitu sarua. Non harta. Lalu gitu. Nah akhirat. Cukup jelas di abdi. Kudu kaharti ngaji jeung abdi mah. Pak Haji mere duit ke abdi 10.000. Mana? Bikeun kasih ustad. Cek perhitungan dunia leungit teu? Leungit. Tapi perhitungan akhirat mah investasi. Teneuneun anjeun jadi 10 lipat. 10.000 jadi 100.000. Satu cerita menarik Pak. Sanes fiktif ya. Punadi di PC dayeuh kolot, bukan tatangga. Nganggur. Cek tatangga teh kieu Kang Ustad cing bere bong-bolong kuring. Aduh, bayereun budak sakola imah kontrakan. Mah jalan solusina ieu keluarna. Cek pun adi, daek cenah anjeun jadi pemulung sementara. Kumaha jawabna? Aduh, Ustad mah cenah ngahinakeun pisan. Terusan pun adi teh Pak Haji, sakelasna jeung Ustad Im baheula di benana. Sa level sakelas di benana baheula. Eta mah cek kuring kitu we. Ieu laksanakeun. Ya, manut teh Bu. Dilaksanakeun. Ngan begitu tempat ke tempat runtah datang kurang koreh. Apa namanya juga pemulung, leres. Ngan aya gorobag anu nurunkeun naon teh? Babala. Cek supirna, "Mang, cing korehan teh. Biasana si engko mah sok aya barang berharga." Kuring mah sakadar supir. Kitu sanes? Korehan. Alasan menakan amplop sakitu Pak Haji. Amplop dibersihan amplop. Ternyata ada nilai uang dolar $1.000. Jadi artos masih disegel amplopnya. Gak malum jama beunghar piceun. Tidak tahu. Yang dicolot teh naon cenah? Dolar $1.000.
Eta jami langsung angkat ke bank, narus ka satpam. Bade tumaros. Ayeuna mah, ieu bade ngagentosan atos mah. Cek karyawan bank, bisa apa dibeli dengan nilai nominal 15.000 walaupun sekarang harga bank 18.000 kan dolar teh 8.000, 18.000 sanes. Nah di pesna sabaraha? Cairkeun we anu salamar teh Bu. Henteu seueur bung salamar. Jadi 15 juta. Cik kumaha praosan ibu riangna hate, gembirana batin eta jalma cek pun adi jadi pemulung sementara. Henteu ngahinakeun. Kan dibandingin pemulung sementara geus itu. Dengan nugraha Gusti Allah aya nilai nominal berapa? $1.000 dicairkeun ku duit urang jadi 15 juta. Segala hajat hidupna Pak Haji, kontrakan, biaya hidup, biaya anak sekolah terpenuhi. Akhirna cek pun adi eta jalma anu tadina tersep ka Persis teh mimilu we ngaji cenah. Kataji ku nasihat tadi dan teu ngahinakeun jadi pemulung sementara. Cukup jelas rahasia nama kieu. Bahaya, cilaka, untung geus diatur segala rupa Maha Kuasa. Lalu situ sanajan ngajar gotiluan aya waktuna nuana mah menang we. Sanajan ambisi teu waktuna menang mah eleh we. Jadi ulah arogansi. Ulah si nembongkeun rasa sombong. Anugerah. Tadi teh doana Allahumma malikal mulki tu'til mulka. Jadi rizki, untung, bagja, cilaka geus diatur. Kudu maha di atas segala-galana ieu ieu. Urang mah leutik lah, leutik. Nu kaguan kawas-kawas matak urang mahabbatul ibadah. Cinta naon cenah? Ibadah, merendahkan diri. Da teu aya deui Pak. Nya hamba ngarendahkeun diri mah ibati salat. Lalu situ salat tos sing leuwih deukeut teh ka Nu Maha Kuasa. Ku jalan ngadegkeun salat. Tah eta nyabunya jenjang anu kasih hiji kaopat mahabbatul ubudiyah. Jadi anu kadua tingkatan cinta mahabbah. Kahiji mahabbatu tabi'ah, dua mahabbatu apa? Tadi rohmah wasaqah, cinta jeung kanyaan, anu katilu mahabbatu sohabiyah, persahabatan, anu kaopat mahabbatul ubudiyah. Taina anu katilu naon sih ayat-ayat anu aya hubungan jeung mahabbah jeung cinta. Tingali ku para bapana surat Baqarah. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Jalma nu iman mah kacida mika cintana ka Gusti Allah. Tuh, gitu Pak Haji. Kacida mika cintana teh ka Gusti seperti orang-orang musik baheula cintana kana berhala teh seperti cintana ka Gusti Allah. Padahal barang mati. Laras gitu. Ai zaman iman mah asyad. Nganggo juga isim tabdil sangat cintana ka Gusti Allah. Anu kadua, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Manusia dipapaesan hawa nafsuna teh. Cinta ka wanita. Sakumaha tadi buku nyangamkeun pameget mika cinta ka istri, istri ka pameget. Wal banin ka anak-anak. Wal qanatil muqantarati harta anu loba. Minad dhahabi wal fiddah tina perak jeung tina emas. Wal khailil musawamah kuda anu alus mun ayeuna mah kendaraan, imam motor, imam mobil. Wal an'am ingon-ingon sasatoan. Wal has tatangnen. Dalika tah eta disebutan tadi teh kalau mataul hayatid dunya. Cuma kasenangan temporer. Waktu hirup di alam dunia. Wallahu indahu husnus sawab. Di sisi Allah terbaik pahala mah. Sementara. Cukup jelas bahasa abdi. Ieu gaduh akuan teh sementara akuan. Nalika dibikeun, disikakeun, infakkeun jadi investasi. Ya. Jadi teteuneun ku urang amal soleh. Cukup jelas Pak Haji? Nah, itu. Eta disebutna ayat-ayat mahabbah anu aya hubungan manusia jeung Gusti Allah. Geus jelas cukup.
bisi burit manten. Muka opat. Aya mahabbah anu teu bisa disaingi jeung sanesna yang disebut mahabbah tertinggi. Nyata cinta manusia terhadap Gusti Allah. Naon kriteriana ciri-cirina kahiji eta jama salawasna ngadeukeutkeun diri ka Allah ku jalan siap berkurban. Aya kurban, aya korban, Bu. Beda bahasa henteu. Ibu, bapak kagungan artos 5.000 punya niat suci, rek diasupkeun lah kana kenceleng masjid. Nya, Bu. Tengah jalan malum lancinana molongo lagrag. Kurban, korban. Kurban, korban. Korban da lagrag. Meunang pahala moal da korban. Tapi nalika eta artos niat anu suci rek dilebetkeun kana kas masjid, pas aya kenceleng lewat diasupkeun kana kenceleng, kurban korban. Kurban, beda bahasa. Jadi yang disebut kurban itu ma yabdul insanu minal asya awil hayawan qasidan bi taqarrub ilallah. Segala perkara anu dikerahkeun ku manusia, tenaga, harta, pikiran, hewan dengan tujuan ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Para bapak namanya ka dia tumpak sepeda, tumpak motor, tumpak mobil. Jawab ku salira. Karena motor mangga, karena mobil mangga. Kurbanan ilallah. Ya kendaraan ku kuring disolehkeun. Pikeun ngadeukeutkeun diri ka Gusti imam mobil. Imam motor. Pikeun naon? Bakti ka Gusti. Aya hiji anggota Persis jadi sekretaris PJ, lain PJ daerah bola. Mari beda ke zaman. Anakna nyerita kepala SMP, Bapak doakeun nya abdi singka beuli mobil. Heuh, didoakeun. Anjeunna sebagai sekretaris PD. Baheula ngajabatna. Para bapak mah terus mah emut. Heuh, didoakeun sing bisa ka beuli mobil. Tapi eta mobil kudu soleh ku maneh. Daek ngaji ka mana-mana kitu cek bapana teh. Atos lamun salian teh tujuan katanya mah teu ngaridoan kitu bahasa kolot. Jadi apapun anu dikerahkeun baik harta seperti tastos motor, mobil, artos dengan tujuan mendekatkan diri ka Gusti Allah. Tak abdi sok naros kana beungar ari anjeun yang ngan duit keur naon? Teu bisa ngajawab Haji. Kuring nanya ka anjeun, ari anjeun yang ngan duit tujuanna karena Allah. Apa rek numpuk harta? Apa eta harta teh sing soleh? Atau nabi eta harta teh jadi kebanggaan? Ulah salah cek sim kuring teh Haji. Segala amal gerak kurang milarian artos teh tujuanna pikeun kurbanan ilallah, ngadeukeutkeun diri ka Gusti itu. Walau pasti bakal diganti berlipat ganda. Ya, eta jadi maksud kurban teh ngadeukeun diri ka Allah ku harta, ku tanaga, ku pikiran, ku naon deui? Ku hewan, akikah, kurban. Pak Haji, sakedeung ieu. Aya telepon ka rompok, Ustad, Jumaah ya. Sabulan ya kemana? Aya naonnya? Engke cenah jam 2 mal ka mana-mana teh Jumaah moal. Ieu cenah mu balik ti Bandung teh dongkak. Itu Pak Haji, saking teu percantan cing sok. Terus kumaha? Manawi teu kaabotan cenah salira ngaos mangga. Ai nyama teu datang. Abi datang ka masjid, nepi ka sila Pak Haji. Masjid sila, biar seueur. Tah, bapak boleh ke Haji ngawita. Ai cenah simkuy duki itu anu surat hijab sana sorban. Cenah geuning datang. Cek Pak Haji kumaha kira-kira cek acek. Tadi cenah nyarita moal datang, cenah geuning datang. Cek Pak Haji kumaha kira-kira? Si Aceh masuk bingung. Meureun eta jamaah teh bikeun kecewa ka abdi bener. Kita ngaji borong estokeun tapi henteu. Sim kuring delitan henteu. Nyarios ka protokol teh boleh ka Pak Haji. Pak Haji langsung balik kita. Da datang tuh bener gitu. Harus salah.
panitia. Nu salama itu anu bebeja kok datang deui. Tah, geus lah meter. Tapi si kuring mah siap kurban tuh nya, mangga demi agama Gusti. Jadi yang disebut kurban itu mendekatkan diri ku Allah ku harta salira angkat ka dieu jalan kaki, nganggo motor, nganggo mobil mah enggak. Tujuanna kurbanan ilallah ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Nu kadua, ku jalan eta jalma ngadeketkeun diri ka kami migawe salat sunat. Ma yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafi hatta uhibau cek Allah. Jelma salawasna ngadeketkeun diri ka kami ku jalan migawe salat sunat kuring cek Allah cinta eta jalma. Menaruh perhatian. Jadi lamun para bapak para ibu hoyong dipikat cinta ku Allah leuwih seueur ngadeheus ku jalan midama salat sunat disagigireun anu wajib. Anu pokok mah geus puguh 5. Tapi jaga kita rawatib. Lalu gitu. Jadi setiap amal teh ibu pakai di agenda. Ya, waktu pagi kita nyase teu sibuk. Salat sunat tuhur 2, salat sunat duha 2. Nyase kan? Lalu gitu. Oke, maghrib datang wudu, salat sunat tuhur, salat sunat qobla maghrib yang disebut salat sunat mutlak. Lalu situ nyambung salat maghrib pada maghrib gitu sanes. Di waktu malam sanggeus isya sampai subuh 12 jam kosong. Contang kurang waktu sajam. Teu seueur ibu teu. Seueur keneh urang teh kulem daripada ngadeheus lalu situ. Ya, baik di awal malam, tengah malam, akhir malam nyalakeun eta. Kumaha selera masing-masing. Di awal malam 7, 8, 9, 10 awal malam. Ya, tengah malam 10, 11, 12, 1. Akhir malam 1, 2, 3, 4 kan enak komo subuhna jam 4. 30. Mangga ngeuk diangon mana? Tah kitu Ibu Pak. Jadi orang semakin mahabbah ka Allah tinggi, maka rasa cinta pun leuwih tinggi. Nyata midama salat sunat disagigireun anu wajib. Taksim kuring aya zaman sok aya basa kieu nyonkeun video anak ustad kitu naon maksud anjeun? Kieu insyaallah henteu basa kieu Pak Haji didoakeun pisan nya bari henteu ngadoakeun bohong. Kan rata-rata basa-basi kitu sanes, "Oh, didoakeun pisan." Bari ngadoana henteu. Pak Haji kasim kuring minta doana, gaduh naon Pak Haji maksud? Kieu curhatna ka abdi kitu. Nah, cek si kuring kayak. Jadi abdi teh waktu penting teh ngadeheus ka saha? Anu kagungan ieu alam, Gusti. Hamba Gusti anu wastana ieu cek si disebut. Tah Pak Haji wastana saha? Abdi disebut ka Allah. Gaduh maksad kieu. Mugi-mugi kahoyongna tinekana. Anu ditujukeun doa abdi teh ka ieu hamba kitu. Berarti abdi nyampurnakeun janji. Lain didoakeun pisannya, bari ngadoakeun henteu. Waduh anu kitu. Atas kartos. Jadi aya alatna. Ya. Innallaha yanzilu tabaraka wa taala hina sulusail lail. Allah yang maha tinggi turun ke langit dunia nalika sesa 2/3 penting terakhir. Sok saja manu ngadoa dijabah. Ya, saja anu menta dibere. Saja manu menta pangampura ku kami, ka kami dihampura. Nganjelma hudangna hese. Leres akui ku Pak Haji. Lain nuduh abdi mah hese. Padahal Allah nantang sok saja manu menta bakal dibere. Saja manu ngadoa diijabah. Saja manu meta pangampura bakal dihampura. Nya dalilna wal mustaghfirina bil ashar. Eta jama sok menta ka Allah pangampura nalika sahur. Tah kitu mata urang para senior, para sepuh, para ibu sadana geus lah awal peuting mah urang makulem. Ulah sur emu taon naon-naon. Tah waktuna urang bade subuh ngadeheus ka saha? Nah, lain konkur sare. Cing atuh sing ngarti ya, ilmu teh sing jadi amalna.
Catur sing jadi bukurna, carios sing jadi buktosna. Naon deui? Opat cek. Ilmu amal, carita peta, catur bukur, carios, ngabuktos gitu. Jadi ilmu salira teh kudu nurutan ilmu sarangenge. Terang sarangenge. Itu apa di sarangenge panon poe tuh. Bray panon poe nyinar bumi. Keur awakna caang, keur bararea, kitu lain. Yakin? Tah, salira oge ilmu kitu. Hasil ngaji teh buktikeun catur sing jadi bukur. Carita sing jadi peta, carios sing jadi bukto, ilmu sing jadi amal. Jadi nurutan ilmu sarangenge, ulah nurutan ilmu lilin apa haji. Cek bisa inget. Wah, sabudeureunnana mah caang bener ngan keur awakna mah. Itu mata lolobana jalma ngobrol teh akal we ngeblamblam. Hate kosong, ya kosong ka ditu naoge. Tah kitu nyabunya. Geus bu ame tere. Cek, geus ame tere. Timbul rasa mahabbah ka Gusti Allah. Anu katilu, urang kedah seueur maca Quran. Quran surat Yusuf ayat 1 ngajelaskeun inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'alakum taqilun. Kami geus nurunkeun Quran ku bahasa Arab supaya marane berpikir. Jadi urang para senior, para sepuh sing rajin maos Quran, nya eta teh jadi syifaun lima fisudur. Jadi obat kana segala perkara anu aya dina hate, nya aos ku salira. Napa satu ayat, apakah satu ruku nyangakeun. Agenda amal soleh urang. Terus urang pikirkeun naon alo teh kaperluan ka urang ngadawuh teh kaji pelajari terus urang di amalkeun. Rasul sebagai pemimpin besar ibu sok ngintip eta teh saban wengi teh ngintip Abu Bakar maca Quran alon, ngintip ka Umar bin Khattab ari maca Quran gogorowokan. Enjingna dipanggil ku Rasul ka dieu Abu Bakar maca Quran teh ulah alon-alon teuing atuh. Tah kitu kanyaah ka mertua, ibu teh mertua Abu Bakar teh. Laras kitu. Tora soran tarikan seutik. Ai ka Umar, Umar, ai maca Quran teh sami tagen mertua. Ulah tarik-tarik teuing. Kurangi sakedik. Ta eta pemimpin besar kontrol jeung keluarga. Nya dina goning ngamakmurkeun bait bumi. Cek Rasul nawiru manazilakum bi sholatil lail wa qiraatul Quran. Caangan imah maraneh teh ku salat peuting jeung ku bacaan Quran. Itu ceuk mangga nyangakeun eta mah sing jadi agenda amal soleh. Ya minimal sa rukna saayat teh lieur-lieur ting mah tuh. Contoh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Shadaqallahul adzim. Bisi lieur teuing mah geus sakitu ge. Tapi dipelajari eusi jeung maknana. Jelema-jelema munafik teh torek. Bireu, lolong, teu daek balik kana bener. Terus dipikirin ku urang, oh bener. Mu ngadengekeun kana hade teh. Itu proaktif. Nya, lolong lain lolong matana, lolong hatena. Mung daek narima bebe ngalenyepan saayat we. Itu aja maksudna mah. Nah, eta urang demi cinta ka Gusti sabab Quran teh bahasa robna gitu. Upami para ibu para bapak hoyong terang bahasa robna baca Quran teh bahasa Gusti cukup jelas. Nah, gitu ya Bu Jala. Eta nu kasebiji Bu? Tilu nu kaopat. Nyeureurkeun dzikir cek Allah ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ingat ku zikir ka Allah hate bakal regreg. Bakal adem ayem. Aya dzikir teh nyebut wasta Allah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Anak ma abdi hina dzakaroni. Gitu cek Allah. Aku selamanya menyertai hamba selama hamba itu nyebut karan kaula Allah. Wa taharukat bi syafatahu ngagerakeun letahna
nyebut jenengan Gusti salawasna eta jama bakal disarengan sareng saha Allah. Lebih daripada itu cek Quran nya surat Fatir wala zikrullahi akbar. Salat teh ngarupakeun zikir Allah terbesar, teragung. Sebab eta mah tos dirangkum sadayana Allahu akbar aya, alhamdulillah aya, asyhadu alla ilaha illallah aya. Pepek komplit dari awal sampai akhir. Urang zikir ka Gusti bisi para bapak naroskeun ka simkuring naon bedana Pak Ustad zikir jeung doa. Eta keneh ngan bedana saeutik. Ai zikir mah nyebut wasta Allah, ai doa mah sajabal zikir teh aya pamenta gitu. Contoh Robbighfirli zikir eta teh Bu. Ngan urang aya pamenta jeung Gusti Allah. Ya Allah, mugi Gusti ngahampura dosa abdi. Warhamni ya Allah, mugi Gusti mika asih ka abdi. Wajburni ya Allah, mugi Gusti nyekapkeun ka abdi. Wahdini ya Allah, mugi Gusti maparin pitulung ka abdi. Warzuqni ya Allah, mugi Gusti maparin rezeki. Zikir tapi aya pamenta. Tak bentenna antara zikir sareng doa. Nah jadi urang kedah seueurkeun zikir ka Gusti Allah. Nya kunci terbesarna salat ataukah membaca Quran. Aya zikir anu sifatna teh doa-doa salafiyah anu geus dilakukeun ku para sesepuh urang, kokolot urang baheula. Namanya salafiyah anu geus kaliwat. Nya contoh doa Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa jama-jama soleh, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Eta usia 40 tahun doa anak itu anu dilakukan ku para salafiyah, orang-orang soleh anu terdahulu. Ku Allah dia badikeun Quran. Doa Kangjeng Rasul, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tak gitu. Jadi semakin jalma loba zikir maka hate bakal ngarasa naon cenah? Reug cek bahasa orang mah adem ayem. Anu ka 5 kedah naon cenah? Cinta ka Rasul. Terus gitu urang mah sampai hajat ka Allah lamun teu ka dieu heula ya pia ieu heula. Kan namanya juga Rasulullah karena utusan Gusti. Nah, contoh abdi teh keperluan ka Haji ngutus si jalma. Haji tabli ngutus si A. Tah keperluan abdi teh kieu ku Haji teh dibaca. Surat abdi teh bener. Ku Pak Haji, tah ku Haji. Oh si Ustaz Yunus teh kieu keperluanna. Oh saya teh utusanna muhun percaya penuh. Ka saha? Ka utusan abdi danu mawana eta. Matak dina kalimat syahadatain disebutkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Nah surat Ali Imran dinyatakan kul in kuntum tuhibbunallah. Mun maneh bener-bener cinta Allah fatabi'uni. Ikuti aku. Cek Rasul gitu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunu. Engke Allah bakal cinta karanjeun. Jeung ngampura dosa-dosa karanjeun. Wallahu ghafurur rahim. Allah mah Maha Pangampura terulas asih. Hiji jalma Bu rinduna teh luar biasa. Ya Rasul, mun abdi teu tepang jeung salira sawaktu aduh gundah, gelisah, galau, pikiran teh tenang. Kitu laporan ka saha? Ka Rasul. Jadi lamun teu patepang jeung salira teh aduh perasaan teh ya Allah. Cek Rasul, salira bakal bebarengan jeung jalma nepi ka cinta. Ngartos teu? Bu, ngartos teu? Jadi kiatu cek bahasa Ciamis sama, hei, mun anjeun cinta ka kaula, isuk maneh barengan jeung kaula di sorga gitulah. Bahasa lempeng nama. Atos kartos, geus ulah sok seur emutan cek. Aku selamanya menyertai hamba itu. Selamanya zikir, cinta ka Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ku jalan numutkeun perintahna nebihan sagala panyarikna. Hukum Rasul berarti hukum Gusti. Mun taat keta Rasul berarti tah sakitu meh tere. Sabab misina Rasulullah. Utusan Gusti. Lajeng anu ka sabieuna Bu? Genep urang senang hate. Di mana midama taat ka Gusti Allah. Teu ngarasa berat, senang we hate teh. Banggil salat hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Urang senang hate menyambut panggilan Gusti Allah. Sakedap deui urang bayunan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siap nyambut. Naon cenah? Seruan Gusti Allah. Jadi merasa senang tuh, ngarasa berat. Ya, urang ayeuna ngaos utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Senang sabab diseru ku saha? Nya ku utusan Allah, utlubul ilma minal mahdi ila cari ku anjeun amut ti miti ayun sampai masuk liang kubur. Jadi ngarasa senang jeung hampang lamun migawe taat ka Gusti Allah. Pamungkasan Bu Haji. Eta nu kas biji. Pamungkas. Cinta benci karena Allah. Jadi lain didasari sentimen, cinta benci karena Allah. Man ahabba lillahi wa abghada lillahi faqad istakmala iman. Saja mana cinta karena Allah, benci karena Allah, maka sempurnalah iman tersebut. Kuring teh cinta eta jama aya hubungan kekerabatan eueuh ngan cinta we. Tah itu cinta teh karena Allah. Kuring benci eta jama lain benci rasa sentimen rasa ke lain benci teh karena Allah. Sabab eta jama ahli ngesto ahli bakti kuring menaruh cinta. Sabab eta jama ahli maksiat ahli durjana dicarek amar ma'ruf nahi munkar teu nurut kuring benci teh karena Allah. Jadi cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Sakitu penten judulna tadi naon? Mahabbah cinta manusia terhadap Gusti Allah. Kanten urang ngabuktikeun dina amal sakitu. Si papari nur nama ku abdi tadi, cahaya nama. Tinggal sadira naon? Baji? Center baterai itu. Baterai. Oh. Masa kerjaan. Masa kerjaan. Bu, masa kerjaan. Jadi cari ya. Masa kerjaan. Boy, sampai cahaya deh. Boy, sampai cahaya. Ilmu, iman, jeung amal. Ibarat baterai kahiji gitu. Jadi cahaya. Atas kantos, iman, ilmu, amal. Ayeuna iman unggul, tapi tengah wujudkan beku zaman. Itu berarti pasek ngarana. Ayeuna aya ngan teu yakin, munafik. Nah, jadi iman, Islam, ihsan. Jadi iman, ilmu, amal. Wabi ilmu geus dipaparkeun ka para bapak para ibu tos nyangakeun sedekah ilmu ti abdi. Ulah ilmu nanyakeun teh magrib lah. Tapi penasaran teh mah sok, Bu. Kenapa sih Kapi? Pan bisi penasaran hate. Curhat dong, mangga. Moal kajen. Para bapak, wios teruskeun. Ngan ku abdi. Ya, Haji. Cetik Mem Akbari. Tas abdi ngaji teh kasih Haji. Pupuju ulah ngobrol jeung agama geula ayeuna mah tulung heula lancepuri. Sabab abdi sambat ustad wae abdi bisi maot nah kitu Bu. Cek adina haji, doana geus haji. Abdi teh kali itu langsung tuh sama khib supir. Waalaikum ustad. Kunaon Pak Haji?
Cuk itu buru-buru pulang. Naon sia nu di kahariwang teh naon cing bebeja kabri. Eta cenah lamun udang tinu tara rek sare deui. Oh kitu. Ai lanceuk adina sieun. Itu beunang ditanya cenah boga lanceuk teh. Wali panggerankeun doa baji. La ilaha illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal ajijul gopa. Cek abdi teh ka si Bu Haji, kamu udah tinu baca ieu teh. La ilaha illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal ajijul gopa. Geus yakin pusatkeun ka Gusti. Insyaallah baji mah galau mah gundah mah gelisah. Jadi adina hariwang geus teu bareng ditanya. Hariwang sakangsa cing lah. Da ditanyakeun ustaz wae abdi ka ditu. Alhamdulillah. Ceng hardai ceuk eta teh. Heuy. Kartos teh. Cing opatan. Ya saraya sok baca ku acem saraya. La ilaha illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal ajijul gopar. Alah hese ceuk. Baik kadai la ilaha illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal ajijul gopar. Teh para sepuh doa galau. Tenang pikiran kacau. Ya, gundah gelisah eta aosananya cing sobilah memeh balik baca opatan ame pinter. La ilaha illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal ajijul gopar. Eta aosan Rasul nalika anjeunna gundah gelisah. Sakitu badinya. Bapak, saya teruskan kamu atasnya. Atasnya Haji. Serayu sebalik. Purwokerto tuh. Serayu. Pan pun anak cenek balik ayeuna ti Bandung kana Serayu. Duka. Ka Bandung sampai dapur. Atasnya ceknya. Sakitu ampuran kasuhun. Leus nanti bahasa agama, lepat nanti kegelun abdi, kabodohan abdi. Dibuka ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku lu kali hada wa astagfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.